Ari Gusti Allah ngajelaskeun hewan-hewan anu diharamkeun. Hurimat alaikum maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi fi. Al-ayat. Sapotong ayat ieu mentak urang lamun maca ayat di tengah ulah maca bismillah makruh. Taul bae. Urang lamun maca ayat tengah-tengah hungkul moal diteruskeun. Taul bae sanajan jadi imam. Jadi imam ya, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dek sapotong ayat ta. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع واذكروا الله. Allahu Akbar sepotong ayat tuh. Ya hoting enggak disudahnya hoting tawar dengan sakitu. Itulah baca bismillah, mun baca bismillah mah. Dengekeun mun maca bismillah mah kecuali dia dianggeuskeun datang ka sama pantai tiket ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati datang ka anggeus saya etik ada beberapa ayat baca sama bismillah lantaran datang ka benar wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah terus sama lamun udah datang kangen ya. Aturan-aturan apa gitu. Oh lamun timimiti mah bismillah biasa. Kemudian datang ke tengah deukeun oh salah. Karena jangan tabihin gitu nah. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Allahu akbar. Makmum hari itu terus naon? Ruku biasa. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah. Terus masalah, jadi ulah sieun. Surah kedua, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ulah maka bismillah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Allahu akbar. Potong. Kecuali terus datang ke angge dicontoh cara-cara macam bismillah ya. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Terus datang ke angge bismillah datang. Ulah bismillah mun datang ke angge, lamun datang ke angge ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Terus datang kami. Tah kitu. Aya di Arab teu baca bismillah baik deuk sapotong dari anggeus nya nama mazhabna Maliki. Urang mah Syafi'i geus diatur ku mazhab Syafi'i mah mun macana di tengah urang deuk maca shalawat babagaja anu nanya ieu di cilok maca bismillah maca shalawat tangkorak sia. Ngaji ya tuh. Tahu dunia ngaji anyar tadi ngaji itu baca bismillah wahabi beren. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengah ayat kaluhur teu kahandap teu tahun bae ulah maca bis menurut mazhab Syafi'i makruh. Tuh gitu. Itu imaman kita dua baik. Mun datang kanggeus, mangga bismillah. Mun datang kanggeus, ulah. Oh tarawih mah. Wa inna qul alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Terek apa ya? Rakaat kedua
kaca doa ini mah boleh alaihim waladhdallin. Amin. Allahus samad. Oh, apa ulama dari sila teman. Merdeka Allahus samad. Aduh, 20 ayat 26 rakaat eta ngangsa ukur 3 surat. Tuh, baik. Tentulah iya sama begitu aja dengan beradab doa. Sama-sama tanya, Mam, kok buru-buru apa juga mana? Bisnis. Karena anda di ini diterusnya bisnis. Oh, berat. Dari latihan bisnis, sholat, dari potong letter.